Hirup manusia tara lepas tina masalah, teu gampang ngalepaskeunana, teu gampang ngalepaskeunana. Mun urang hoyong lepas tina masalah, hikmah Gusti nu jadi rumusna. Sampurasun pamirsa sadaya. Rampes. Kumaha damang mugia pamirsa ya dina berkah Gusti Teras. Damang. Dinten ieu urang tepang deui di acara Rumasa. Rumus masalah sadidinten. Acara Rumasa ieu di sapertos biasa anu miri kacapi indung sareng kacapi rincik, anu indung nanti Abah Willy, rincikna Abah Omen, nyuling anu nyuling Kang Budi, disarengan ku Ibu Hani. Teteh atuh. Oh, Teteh Hani. Sumuhun Atur nuhun pasam. Bapak Ibu, dinten ieu teh urang teh bade ngobrolkeun perkawis hikmah nu mingpin tur nu ngaberkahan. Miturut Siloka anu pasal 8 ayat anu ka-8 dugi ka 21. Bani bade di kidungkeun nya. Oh, mangga mohon. Ke Kang Omen eta nu ayat ieu Kang Omen. Ayat sabaraha abi ieu urang. We 4 ayat geura. Harusnya Bang. 4 ayat moal seueur teuing dikidungkeun. Oh, itu nabi cenah Mohon, ieu teh masih kene aya patalina sareng paguneman urang saeuteut acana nyaeta kumaha hikmah teh mingpin dina kahirupan sareng ngaberkahan urang. Panginten urang ngaguar sakedik-sakedik we heula nya. Ayeuna ayat 11 dugikeun ka ayat 12 heula. Ayat 11 dugi ka ayat 12 heula. 11. Yang naon, Bah? Biasa we kidung lah. Sok. Kami teh hikmah punjul tibatan permata, kabeh panyilkan maneh moal ngungkulan ke kami teh hikmah boga akal budi kanyaho jeung panalaru.
sehat sieun ku pangeran eta cuak kana dosa sieun ku pangeran cuak kana dosa. Mohon. Janten orang ningali dina ayat 11 sareng 12 ieu disebatkeun yen hikmah teh boga akal budi kanyaho jeung panalar anu sehat. Ieu lengkepnya akal budi kanyaho panalar anu sehatnya. Janten sanes anu henteu leres gitu. Tangtos ieu diperyogikeun ku urang nya. Nah, ieu berkah tina hikmat orang tiasa gaduh akal budi panalar kanyaho tur panalar anu sehat. Ieu tangtos janten bekal dina kahirupan urang. Urang ngaguar heula eta, Kang Samsudin. Tah eta nu sapertos anu dicarioskeun ku judul tadi hikmah teh anu mingpin urang, hikmah teh anu janten berkah ngaberkahan urang. Sadaya manusia panginten upami dipingpin ku hikmah, pamingpinna aman bangsa nagara teh. Sajahtera rumah tangga teh pangintennya sareng damai oge panginten pribadi-pribadina anu eta. Tah ena patarosanana kumaha meraktekeun hikmah nu jadi pamingpin teh dina kahirupan urang. Aya kamandang ti Abah Panginten sanes pamingpin maksudna hikmah anu tadi masihan pangawaruh kanyaho sareng pangaweruh pangartian sehat. Kahirupannya sadirian. mohon cobi Ya pami saur abdi mah ieu teh hikmah teh dina ayat disaurkeun hikmah boga akal budi kanyaho jeung panalar anu sehat. Tapi saur abdi mah hikmah teh langkung tibatan saukur pangaweruh gitu tah. Janten pami jalmi gaduh pangaweruh, jalmi pinter tapi teu gaduh hikmah, tah eta anu mata kasasar. Janten hikmah teh nah tiasa ngalengkepan, tiasa oge nyampurnakeun panginten gitu tah. Janten pami urang tos gaduh akal budi tos aya, tos aya panalar, tos aya kanyaho pangaweruhnya ditambih ku hikmah eta janten lengkap. mohon lengkap sampurna masagi mun eta mah cek urang Sunda mah kitu tah masagi teh nu kitu tah dilengkepan sareng hikmahna. Manawi tilu sanes. Saha bade Kang Budi eta napi Kang Omen? Abah heula abah. Oh. Mohon pami kamanang ti abdi memang kadang-kadang gitunya urang salaku jalmi gitu memang osok aya gitunya waktos-waktosna urang osok teu ngagaduhan panalar anu sehat gitunya dina ngalakonan kahirupan teh misalna contona kieu Di kahirupanna. muhun misalna urang masih keneh gumantung kana ada batur mah kitu gitunya. Dah. Kadang-kadang urang sok nurutan batur gitu. Kajen teuing misalnya eta batur teh alus atawa henteuna, da anu penting ramena jiga kitu. Contona Turut munding. tah upami disebutkeun turut muning henteu oge sih kitunya ngan ceuk batur cenah lamun urang hayang beunghar teh kudu munyung cenah kitunya lamun hayang gancang mah misalna tah eta pan eta hiji panalar atanapi akal anu teu sehat gitunya gitu lamun urang kitu ngagaduhan hiji pangemut kadinya. Tah eta tiasa oge ka pangaruhan ku film lah gitunya misalnya lah kumaha lamun urang misalnya tatanya ieu misalnya ka dukun ari ceuk dukun teh cenah maneh cenah lamun hayang beunghar cenah kudu ngarobah panto cenah kitu teh ceuk dukun teh pan atos henteu sehat kan naon hubunganana gitunya tah urang mah hayang kabeungharan tapi ceuk dukun teh kudu ngarobah panto tah eta kan atos teu sehat gitunya tah eta kajantenan anu terjadi
di masyarakat atanapi dina kahirupan urang gitu tau ulah dugikeun ka kitu lah kitunya. Eta contona urang henteu ngagaduhan akal sehat atanapi panalar anu sehat eta henteu nganggo hikmah. Dina kahirupan rumah tanggi panalar anu sehat oge diperyogikeun tangtosnya. Dina abdi salaku ibu dina ngawulang murang kalih tangtos kahiji abdi kedah gaduh naon pangaweruhnya kedah gaduh pengetahuan gitu kumaha ngawulang murang kalih nu leres tapi kedah gaduh panalar anu sehat maksana teh tampolana sok kabawa emosinya ngawulang murang kalih teh ari ka budak batur mah leuwih bager ari ka budak sorangan leuwih galak misalnya gitu tah eta ge tangtos peryogi hikmah anu mekelan anu nyarengan janten dina hal kahirupan kulawargi oge tangtos peryogi hikmah numutkeun abdi kitu. Jadi ya memang hikmah kan teu berlaku di wilayah-wilayah tertentu tapi sadayana dina masalah kahirupan urang. Rumah tangga atau tadi tujuan hirup atau sayang hirup instan apa? Kamu di mana aya kamandang? Nuhun panginten abdi kataji pisan ieu dina ayat 11. Kami teh hikmah punjul batan permata. Kabeh punjul tibatan permatanya. Kabeh panyileukeun maneh moal ngungkulan ka kami. Eta teh da sapertos nama upami jalmi disodorkeun permata sareng hikmah anu teu katinggal secara lahiriah. Tangtos panginten milih teh permata. Tapi pami diemut mah geuningan da permata oge atanapi emas, atanapi artos. Upami teu ngange hikmah mah janten runtah. Tapi upami ngange hikmah runtah ge janten artos. Uhun kumargi manajemenna ieu naon teh disebatna teh leres gitu. Kumargi ngange hikmah, kumaha ngagunakeun artos, kumaha ngelola permata, kumaha mimpin rumah tangga sareng sajabina ku hikmah nyalangkung punjul ti sagala rupina. Nya cobi we upami ayeuna sato mah pan teu dipaparin hikmahnya. Upami disodorkeun bah eta naon teh beurit. Disodorkeun huwi boled sareng artos 100.000 pasti milihna teh huwi boled. Padahal upami milih artos 100.000 nya tiasa meser huwi boled sakumahaeun kitu kangge beurit saleresna mah. Nya eta teu ngangge hikmah tah. Upami jalmi anu teu ngangge hikmah ge nya sapertos kitu. Wah ningali secara lahiriah mah ieu permata, emas, artos, eta we nu dipilih. Tapi kumargi teu kengeng hikmah nya ngagunakeun teh sabelong bentor anu akhirna nya tumpur teu aya janten runtah we teu katuang kitu. Sapertos kitu abi. Janten nu kahiji hikmah masihan berkat teh berkat masihan kapinteran nya sareng pangaweruh. Ayeuna nu kadua Kang punten pangaoskeun ayat 13 dugi ka ayat anu ka 14. Abdinya. Mangga. Sieun ku pangeran eta cua kana dosa. Adigung rejeng gumede kacua kami. Kitu deui adat jahat rejeng omongan palsu. Kami nu ngarang tarekah. Kami nu ngajalankeunana. Kami nu boga pangarti tur kami dijaya. Mohon upami urang ningali di dieu hikmah teh ngajarkeun ka urang kumaha gaduh etika hirup nu sae. Nya numutkeun abdi mah ayat 13 sareng 14 etika hirup anu sae puseurna atanapi dadasarna nyaeta ajrih ka pangeran. Di dieu disebatkeun sieun ka pangeran sanes kumargi sieun sapertos ningali naon nu pikasieunneun nya tapi maksana di dieu ajrih ka pangeran eta nu ngalahirkeun etika atanapi sikap kalebet dina zaman digital kiwari tangtos urang kedah gaduh sikap atanapi etika nu sae gitu urang ngagunemkeun deui
patali Samohon. sareng hal ieu dina padamelan, dina kahirupan sida dinten atau napi dina kulawarga. Ya, kinten-kinten panginten buktos hikmat salaku ajrih ka Gusti, kinten-kinten kumaha tah kamandang para saderek dina kulawarga panginten. Abdi ngawitan atunya. Dina zaman kiwari anu teknologi teh langkung naon teh nya langkung seueur jenisna nya aplikasi ge seueur, media sosial ge seueur. Tampolana urang teh kirang sopan dina nyarios di media sosial nya. Komentar-komentarna ngagogoreng batur, upami pahareup-hareup kieu mah henteu wantun tapi upami masihan komentar dina status atanapi dina media sosial naon urang teh sok istilahna mah ngabuli kitu nya, ngawonkeun batur, ngajejeleh batur, teu euleum-euleum eta. Wah, numutkeun abdi upami abdi pas kaleresan ngaos nu sapertos kitu, leuh cek abdi teh ieu nu gaduh akunna kumaha nya paraosana. Henteu ngemutkeun kitu paraosan nu sanes narika anjeunna nyarios teh ieu batur bakal nyeri hate atau kumaha kitu nya. Misalna ibuna masang foto naon ke di komentar teh putrana gitu. Nah, kan ibuna tangtos ngaraos henteu sugema nya putrana diawonkeun atanapi istilah nama dibuli gitu. Nah, numutkeun abdi memang di zaman digital ieu urang kedah atos-atos oge, kedah gaduh etika anu ngontrol nyaeta hikmah teh sumberna urang ajrih ka pangeran teh sumberna sangkan urang ge gaduh etika dina bergaul lah istilahna dina media sosial sanaos henteu paamprok langsung eta ge prayogi etika nu Memang sae. zaman media sosial ieu kan anu ngomen teh kadang-kadang saenakna dewe wae gitu nya. Malahan Bu Hani ayeuna teh kapendak aya sikap-sikap anu teu jujur namun anjeunna ngagaduhan kahoyong bade ngarobih samacamnya panginten supados tujuannana kacapai, malsukeun eta akun-akun palsu. Mohon. Janten dugi karebuan eta teh. Janten anjeunna mah raos ngetik-ngetik bade ngumbar sakumaha kasarna gitu. Upami dina seratana mah da teu acan nyarios, Bu Hani teu nyarios da, nyarios nyalira nya ngan nyerat eta. Tapi memang anu tadi ku Bu Hani diserioskeun menit tega teuing kitu nya. Ngabuli atau nemu kumaha, tapi kan jantan aya korban. Leres. Aya korban. Paraosananya. Sumuhun paraosanana. Panginten eta salah sawios buktos-buktos anjeunna bade ngalaksanakeun tujuanana tapi teu ngangge hikmat tapi malah sabalikna. Abdi bade nyambung pasam. Tumali sareng kahirupan dina media sosial, abdi kantos ningal hiji postingan. Anu kinten-kinten kieu nguningakeun yen salah sahiji ukuran kedewasaan, ukuran urang teh jalmi sawawa gitu nya dina zaman ayeuna nyaeta nalika urang bade ngetik status atanapi boh ngaramel komen tapi teu cios gitu, tapi anu tadina bade diketikeun tapi atos we teu kedah teu cios. Eta teh eta salah sahiji ukuran kedewasaan ayeuna saurang teh kitu nya. Tah abdi ningal eta teh nya jalmi anu sapertos kitu eta sapertos anu dicegah ku hikmah oge tah. Supados nyinglar anjeunna ngapungkeun postingan anu teu pantes. Da sakapeung sok kitu pami nuju scrolling misalnya ya di mana mah scrolling sok aya gerentes hate ieu hayang komentaran ieu gitu. Aya gerentes hate hayang ngungkapkeun naon gitu tapi terjadi ya gitu atau kedah gitu bilih nyaeta bilih nganyeri hatekeun batur bilih jadi picelakaan lah gitu. Nya kadang-kadang hikmah kan didamel sapertos kitu nya. Mageran teh. Mageran. Kumargi urang kadang-kadang bade ngalakukeun sesuatu
tapi urang ngemut deui oh pangandika Gusti teh nyarioskeun kieu eta aya dina pilihan eta teh aya dina diri urang. Mohon laras. Magedek di pageran atau napi urang dek sa enakna dewe misalna. Mohon. Sakahoyongna nya. Sakahoyong. Kang Budi kumaha tah ieu? Jantan laras saur Kang Willy tadi kedah asak tinimbangan jantan hikmah teh buktosna kasawawaan urang teh teu mung saharitaeun. Da panginten upami curug ateul hoyong ngomentaran di media sosial eta wajar-wajar wae. Boh nangemutan kanu sanes apan ieu teh sae cenah. Terus Kitu tulung tinulungan atanapi ngemutan oh ieu teh lampah ieu teh lepat saurang teh tapi dina komentar. Tapi tadi anu jalmi anu kagungan hikmah mah panginten ngemut ka payuna kumaha. Da upami ngomen dina media sosial kaseseueurana mah da lepat paham atuh. Engke teh janten we ribut da tetepang teh ayeuna ngomentaran tah sedengkeun komentar eta teh panginten tiasa wae dipertanggungjawabkeun. Nanging panginten sababaraha menit ka payun tos offline atau janten seueur asumsi. seueur asumsinya. Seueur naon. Kayaknya teh kapayuna teh ngadamel video kualifikasi. Tah video kualifikasi naon. Tah ari jalmi anu kagungan hikmah mah ngemutkeun ka payuna bakal kumaha. Kewe ditahan heula kewe upami tepang. Kewe upami ngariung kitu. Santen teu kedah aya klarifikasi deui da atos tuntas hari kita keneh ngitos rengse gitu. Tah eta hikmah anu ieu teh panginten Sar Abdi mah. Ya mohon gitu. Wah, komen. Mohon gitu. Kumaha Jantan memang nya upami ninggal penegesan di dieu mah nya kitu dina pasal anu ka-8 memang ieu teh hikmah teh kedah anu diutamkeun kitu nya. Dina mayunan kahirupan dina zaman kiwari berarti atos kasawang gitu nya zaman teh moal langkung sae gitu beuki engke teh kitu nya. Malahan mah bakal langkung reksak gitu tah. Rupina dina pangemut pujangga waktu sapugur gitu nya anu kadama rumpa ka ieu atanapi salomo gitu nya. Nyanten anjeunna tiasa ninggal ka payun bakal ruksak di zaman teh gitu kapayun teh. Tah nu mawi anjeunna di paparin hikmah kanggo ngadugikeun kangge generasi anu salajengna nya kedah ngautamikeun hikmah gitu nya. Kanggo ngalakonan kahirupan gitu. Kumargi saupami henteu nganggo hikmah geus kaprediksi moal bisa maneh ngajalankeun kahirupan gitu. Rupina eta anu katinggal teh nya tanesna dina ayat anu ka 12 ubikeun ka 15 teh kitu katinggalna mah. Berkah nu kadua hikmah masihan bekal ka urang sangkan gaduh etika atanapi sikap tata krama tata sopan anu sae nu janten berkah. Anu katilu rupina oge sae ieu urang bade ngaos heula nya Kang Samsudin ngawitan ti ayat 17 dugikeun ka ayat 20 hiji tiasa di pirig deui. Ayat 17 ngawitan dugi ka ayat 20 hiji. Manawi aya request di para penonton bade dikidungkeun bener. Mangga telang. Dikidungkeun. Hayu dikidungkeun ge. Wari tanto sayagi bade ngidung. 17 dugi ka 2 hiji. 17. Geuning seueur. Mohon. Ning dibacakeun seueur. Panjang teuing lamun dikidungkeun. Mohon mangga. Kidung mah paling ge 2 ayat. Mohon. Mangga atuh Kidung saja. Atanapi kieu bisa misalna 17 dugikeun ka 18 ku abi dikidung. Nah, kan dari 18 dugi ka 2 hiji ku abi dilajeng. Siap. Sok panambihannya. Kombinasi. Kombinasi. Nekatrik wae. Kan urang teh kedah rukun. Ulah pas ya wae. Pas ya. Pernah ieu nya. Ieu. Saling usia. Kami nyah kanunya ka kami sing sahanu neangan kami tangtu bisa papangi kami bisa
mereka sugihan harkat kaharjaan katur kayaktian kami bisa mereka sugihan harkat kaharjaan katut kayaktian katut kayaktian. Sagala perkara anu ti kami punjul ti emas nupang endahna punjul ti perak nupang murnina kami nyorang jalan anu bener nuturkeun jalan keadilan jalma nu nyaah ka kami ku kami diwaris kakayaan imahna dipinuhan dunia rana. Amin ya. Amin. Anu katilu berkahna tina hikmah teh rupina urang oge bakal gaduh kasugihan, kaharjaan, katut kayaktian. Tadi tekadah munjungnya. Nah, yang bohong. Kumargi di dia disebatkeun nalika urang dituntun ku hikmah urang oge dipasihan nanti kemampuan atau napi katiasa sangkan tiasa barang damel anu sae balu karena orang barang damel na orang sae aya berkah anu katampi ku urang nya artos upami di dieu mah disilokakeun emas nupang endahna punjul ti perak anu pangmurnina eta bakal aya sorna teh di bumi urang. Malahan diberkahan ku dunia berana oge. Leres. Memang dunia berana kan teu janten patokan, tapi aya tambihanana eta dinya. Panginten berkahna oge ngaraos reueus. Nah eta regreg mohon Regreg dicekapan sadinten oge. Keluarga aya dina kaharmonisan. Leres. Hubungan urang jeung sasama tetap kajagi nya. Terus panginten kasuksesan ge nyarengan urang. Da batur teh panginten terangeun nya naon anu dipilampah ku urang sapagodo sareng hikmat anu ayeuna ti pangandika Gusti. Tah ayeuna mah kumargi waktosna tos seep. Karunya ibadah nemihan. Nya sok atuh. Dewe disambung atuh. Teu teu bade nambahan. Seluju ngaregepkeun. Kan naon anu digunemkeun teh sae pisan. Nah ayeuna dipungkas wae ku ayat anu ka 8 dugi ka 10 teh sae pisan kanggo bungkasan. Ari abdi mah ngieu teh 11 12 teh. Nya tok teh digabung tuh. Jadi 8 dugi ka 12. Da resep, atuh resep ieu. Aya deui atuh ge. Nya, kumaha bade 8 10 we nya. 8 10 Tadi 11 12 atos diaos. Nya, pamaget mangelehan we. Tapi ngidungnya. Oh, ngidung. Kidung. Aduh, hoyong ku kidung. Ayat ke sabaraha? 8 salapan. Punten 8 10. Siloka 8. Ayat 8 10. 8 10. Jawab. Pikeun anu nyaring pikir tangtu eces pikeun anu asa kuara tangtu brubre tibatan milih perak mending milih pitutur kami tibatan milih emas mending milih kanyaho turun jati rahayu Gusti ngaberkahan.